Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa sadayana, wilujeng wengi wilujeng patepang dangudeui sareng akinya di acara anu maneh tangtos nama nyaeta dongeng Sunda ti Kandaga Kidagar Official. Kumaha daramang sadayana pamirsa, alhamdulillah upami daramang manya mugi-mugi sadayana ge aya dina panangtayungan Allah Ta'ala. Dipaparinan kasehatan lahir sinareng batin, jembar manah gampil rizki sarta tebih tina balai. Amin amin ya robbal alamin. Pamirsa wengi ieu aki bade atanapi saja ngadongeng judul enggalnya. Hiji judul judulna teh Si Belong Nitis. Si Belong Nitis teh terasan tina lalakon Si Belong Jawara Naga Sakti. Oge terasan tina dongeng Dewi Kancrabodas anu sadayana ge parantos tamat dipedar di Kandaga Kidagar Official YouTube. Supados apa jujutanana pamirsa kedah ngadangukeun heula nya eta nampi ngabandungan heula dongeng anu judulna Dewi Kancrabodas alias Raden Wiguna Wijaya Sakti. Oge dongeng anu judulna nyaeta Jawara Naga Sakti nya Si Belong. Si Belong Nitis masih digarap ku aki, dikotret ku aki oge didongengkeun ku aki. Mugi-mugi we katampi kalian kabingahan oge tiasa janten panglipur kalbu pangobrah kana mana. Ulah hilap nu teu can subscribe mangga di subscribe heula di toel tombol loncengna supados aya notifikasi upami akin raskeun hanca dongeng. Atur nuhun ka sadayana nu parantos subscribe, like, komen oge nge-share dongeng-dongeng aki urang keureuy atuh. Urang mimitian dongengna par sama kebujutanana sor bajigur sareng awugna. Mangga kaparayun sadayana prung Kaayaan peuting harita di Laut Selat Sunda kacida endahna. Laut katempo tenang, angin ngahiliwir lalaunan. Di langit ngagantung bulan purnama. Anu cahayana caang mabra nyaangan sakuliah sagara. Di kajauhan katempo ngacegir Gunung Krakatau. Anu punclutna ngelunkeun haseup bodas. Hiji parahu pamayang katempo oyag-oyagan lalaunan di tengah laut. Eta parahu dieusi ku dua urang pamayang anu keur nguseup. Duh mang, urang balik we yuk. Ceuk lalaki ngora umuran 20 tahun ka baturna saurang lalaki tengah tuh umuran 50 tahunan. Masih sore can tengah peuding ge teh min. Baina urang can menang lauk atuh. Cuma balik ge adi ngosong mah. Atuh eueuh keur ngaganti bako-bako acan kena teh. Jauheun keur mere anak pamajikan mah. Teh masih lalaki tengah tuh bari nyekelan jejeurna. Teu ngareret-reret acan. Panonna tetep husu neuteup cai laut. Sedengkeun leungeun kencana nyapit lintingan udud daun kawung. Si lalaki ngora anu ngaranna Samin ngareret ka si lalaki tengah tuh anu ngaranna Mang Dasta. Bari leungeunna ngagulung kenur jejeurna. Tapi Mang, hate kuring mah sateu puguh rasa ieu teh. Rupa pamajikan kokolebatan bae Mang. Eta mah pedah we sarti keur kakandungan. Jadi ngetan didinya manteng bae ka manehna.
kajrung ku rasa salempang dedeh jeung rasanya nya kitu meureun nya. Kuringna hariwang teuing ka indung budak. Malum geus bulan alaeun atuh da mang. Cah mun lainnya ka pamajikan min. Urang teruskeun useup-na. Tapi ka urang teh menang lauk anu loba. Sangkan balik ge mawa duit keur pamajikan. Samin ngahulang panonna neuteup ka Gunung Krakatau. Kawasan nu jauh paninengan tapi teu lila samin malangkeun deui useupna. Dirina satega pola nekan parasaan teu ngeunah dina jero hatena. Tapi ka tengah peuting Mang Dasta jeung Samin can keneh menang lauk. Sigana pangeusi laut kawasan nu haroreameun pikeun ngadahar eupan dua urang pamayang eta. Kamarana atuh lauk teh nya min. Keur paruasa kitu nya. Manireh kieu ning nu nyanggut hiji acan. Ceuk Mang Dasta bari ngalaan totopongna dipake ngageberan dadana. Atuh teuing mang, mani asa beda peuting ieu mah yeuh. Jeung asa simpe-simpe teuing nya. Urang pindah we yuk ka deukeut Krakatau. Emba Samin ngajak pindah nguseupna ngadeukeutan ka Gunung Krakatau. Pada cang bulan meureun min jadi lauk teu daek kalaluar jeung kalaluhur. Bisa jadi mang, tapi pan urang nguseup bulan purnama teh lain sakali dua kali. Tapi nage mineng teu sarehe peuting ayeuna kieu. Aya we hiji-hijieun lauk nu nyanggut mah teu ngampleng teuing tapi peuting ieu meni nihil kieu yeuh nihil pisan. Mendingan ge urang balik we mang Kuring beuki teu geunah hate ieu teh. Aing wacehan euy. Ya atuh sakedeung deui lah. Dina kayan kitu. Adadak kadenge sora anjing babaung mani melewung. Sorana mani mawa aweuhan. Samin jeung Mang Dasta curing hak tuluy silih pelong. Mang, sora anjing babaung mani tarik kitu mang. Nyamin kadenge ku amang ge mani melewung kitu nya. Anjing teh mana tuh mang? Dapan ieu teh di tengah laut lain di darat. Nya. Ajak meureun di Gunung Krakatau meureun eta ge min. Har, Gunung Krakatau sakitu jauh na mang. Manya atuh sorana tapi ka dieu. Baina di Gunung Krakatau mah da eueuh ajak mang, da gunung nage bulisir, leuweungan. Aduh, wawa. Ceuk Mang Dasta teu kebatnya di tanah. Loba naon ieu teh mang? Wawa ya jurig nyeliwuri min. Wah, ulah nyingseuna mang. Kuring mah borangan ya mang. Cuk Samin bari ngusap punukna anu karasa tiis jeung buluna mimiti cara rengkat. Keur kitu cungungung deui sora anjing mabaung kadenge deui malah leuwih melewung. Jeung kiwari mah teu eureun-eureun. Reup langit nu sakitu bengrasna teh ngadadak poek. Angkeub ku pihujaneun. Mega hideung pagulung-gulung mendingan bulan purnama nu keur nyangan sagara. Atuh kaayaan di Selat Sunda ngadadak jadi poek. Seor-seor kelebu. Angin seah niup manit tarik. Langit nu tadina tenang ngadadak motah. Langit pemirsa punten lepat maos ya. Laut nu tadina tenang ngadadak motah. Ombak pagulung-gulung tingjung kiring. Paudag-udag paluhur-luhur. Teu lila gebret hujan turun meninga gebret kawas anu dicicikeun ti langit. Aduh mah, kumaha ieu mang, geus kieu mang. Geuning badai ngadadak datang yeuh. Tarik jangkarna min. Awang rek ngahurungkeun mesin urang balik ayeuna
Temal Mang Dasta bari gura-giru pindah ka tukangan parahu. Samin gancang narik jangkar, tapi keur kitu kadenge sorang ngaguruh meuni tarik di arah belah kaler. Atuh nu duaan langsung malik neuteup ka arah datangna sora. Samin jeung Mang Dasta ngaranjuk reuah sabab nu ngaguruh ti arah kaler teh si horeng ombak anu kacida badagna. Gede pisan luhurna aya kana meureun salawe meterna. Dina rekepna hujan anu ngagebret, Samin jeung Mang Dasta masih bisa nempo. Bisa ningali di luhur ombak teh geuningan katempo nangtung hiji makhluk anu tangtungana kawas manusia. Aya leungeunana aya sukuan dua. Manehna make papakean herang kawas perak ngan bae dina palawah sirahna aya tanukan dua kawas tanuk domba. Jur Mang, jurig Mang, jurig. Aduh, jurig tumpak ombak Mang. Cek Samin, hari wus-wus badi leungeunna ngalesotkeun tali jangkar anu karek ge kaangkat satengahna. Samin gancang lompat ke arah Mang Dasta. Kalau dilepaskeun di jangkarna ilaing mamin, atuh mah bisa maju ke parahuna. Samin teu ngawaro manehna kalahkah ngayak-yak sieun. Yareupeun Mang Dasta. Ombak badag beuki ngadeukeut ka arah parahu. Mang Dasta gancang lompat ke arah tali jangkar. Tapi kakarege tali dicekal kaburu datang ombak gede neumbrag pisan kana parahu sora cumerita Samin jeung Mang Dasta mani les-lesan kasilep ku sora ngaguruhna ombak badag. Parahu langsung kagulung ke ombak, ngarelep temu cunghul deui. Sedangkan ombak mah terus nyuruwuk maju ngadeukeutan ke arah Gunung Krakatau. Makhluk anu jirimna kawas saurang lalaki, anu sirahna tanukan kawas domba teh nangkep harigu. Manehna teu madulian kana parahu anu ti kalebuh, sarta kana nasibna dua pamayang. Panonna anu herang mancarkeun cahaya perak neuteup seukeut ka arah Gunung Krakatau anu jarakna beuki ngadeuketan. Pamiharsa sadayana ulah hilap kasadayana kaum dangu para mancower. Iya dongeng teh dialpukahan ku afiliasi ti Shopee. Mangga sakur kanca wargi kidagar opesia wadia baladna anu resep atanapi tos manehnya balanja gula galeur di Shopee mangga tiasa balanjana ngalangkungan heula dongeng Aki. Kumaha carana Ki? Sauna klik bae salah sawes produk nu dipajang di dongeng Aki. Boh iket boh buku dongeng mangga tiasa diklik. Parantosna diklik mangke ge lebet ka aplikasi Shopee-na, tos di Shopee-na mah mangga pamiarsa bebas. Bade pulah pilih barang naon bae oge pusar peser barang naon bae oge sakahoyong pamiarsa bebas. Tekadah wajib ngagaleuh barang anu dipajang dina pojok handap dongeng Aki nya. Atur nuhun kana parantos balanja ngalangkungan dongeng Aki oge patur nuhun kana sadaya pangrojongna atuh punten ngawagel waktosna urang keureuh deui pamiarsa dongengna prung. Beuki deukeut ka basisir Gunung Krakatau, ombak teh beuki ngaleutikan. Sawaktu tepi pisan ka basisir kari lamak leutik anu nyiriwik laun maseuhan keusik basisir Gunung Krakatau anu warnana hideung. Celek dua suku makhluk aneh kawas manusia tanukan teh nincak keusik basisir Gunung Krakatau. Bareng jeung eta laut anu sakitu motahna ngadak rerep
cai laut tenang deui ngan bae hujan masih turun sanajan teu pati ngagebret teuing cara tadi. Angin oge masih can leler masih ngagelebug dari. Dedegan eta makhluk kawas manusia biasa jangkung pangawakanana sedang keretan beungeutna kasep kulitna bodas bersih. Bukna panjang satonggong warnana bodas perak. Halisna anu rapih sarua bodasna jeung buukna. Beungeutna kulimis demi banda kumis jeung janggot. Dina ceuli belah kencana ngagantel anting perak sakilas katempo aya sihung leutik anu lancip dina sela bibirna sawaktu eta makhluk seri ipis. Sapasang tanduk anu ngagelung ngarang kadak kawas domba teh warnana bodas herang kawas dijieun tina perak. Kitu oge papakeanna anu leungeun panjang warnana perak kawas dijieun tina kain saten anu herang. Dihias ku bordelan perak dina sakabeh sisina. Calanana teu beda jeung bajuna sarua warnana jeung model bordelanana. Sedengkeun sukuna make tarumpah kulit warna bodas anu dihias ku mutiara anu ngagenclang herang jeung mani hurung. Eta makhluk ngajanteng di sisi basisir panuna merhatikeun kaayaan gunung di hareupeunana. Nah ing sorangan kitu anu diangkir ngadep ku Kanjeng Rama. Dulur aing anu sajena teu diangkir sigana. Kadenge eta makhluk ngagerendeng nyarita. Dina kaayaan kitu ngadadak angin nyeor tarik ti jomantara. Aya saumpruk mega hideung anu ukurana sagede anak muning. Ngablesat hiber ditumpakan ku hiji makhluk aneh anu make papakean sing sarua hideung. Eta makhluk kawas makhluk anu tunggang omak. Sirahna sarua tandukan ngan bae tandukna kawas tanduk muning. Mega hideung nyeot turun tuluy eureun di hareupeun si baju perak anu keur ngajanteng di sisi basisir. Gajleng makhluk anu tumpak na ngagajleng turun tuluy ngajega nangtung di hareupeun si baju perak bari dua leungeun anu lak cangkeng. Bareng jeung turuna si baju hideung, hujan ngadadak raat, angin langsung leler. Mega hideung di langit ngadadak nyingrai teuing ka mana. Kaayaan di Selat Sunda jadi caang mabra deui kasinaran ku cahaya bulan purnama. Si makhluk baju hideung nyatana sarua anehna jeung si baju perak. Dadegan awakna tapina jangkung badag simar dada. Beungeutna buleut bari jeung bewos cemros bala ku bulu. Sarua dadana ge buluan. Irungna badag namru kawas jambu bol. Bibirna kanal kadeplik bari langeteng ku sihung anu sareukeut. Halisna nu kandal teh rebig rarancung nambahan galak kana sorot panonna anu rubak bolotot bejeng mancarkeun sinar hideung. Bukna panjang di palebah tukangna hungkul sedangkeun di bagian hareupna mah lenang meni lega. Tandukna badag melengkung ka tukang kawas tanduk muning. Dina palebah kadua ceulina ngagantel sapasang anting tina bahan akar bahar warna hideung. Kulit nanu hideung lesreng katempo herang katojo ku cahaya purnama. Papakean eta makhluk gomrang sing sarua hideung gelang bahar mapaesan dua pigelang leungeunna. Dengan Rayu Miswat alias Prabu Catur Sagara geus datang di heula. Geus lila urang teu babangi Rai
Kumaha bejana di nagara sagara kaler. Kadenge si baju hideung teh nyarita sorana agem hanaruan. Si baju perak seri ipis nemongkeun siung leutikna. Nagara sagara kaler ayem tentrem kakang. Kakang Kanjab alias Prabu Megalodra kumaha beja di negeri luhur Mega. Nah masih remen hujan badai di ditu. Walon si baju perak anu disebut ngaranna teh Miswat. Ku si baju hideung. Atuh tetep we cara biasa lai. Hujan badai mah geus matuh ngaranna ge di langit. Di Jomantara teu rame lamun teu hujan badai mah tuh. Matak sepi we hiburan. Ieu teh ngan urang duaan kitu anu diangkir ka dieu ku ama teh. Walon si jangkung badag hideung anu geuningan ngaranna teh Kanjab alias cenah Prabu Megalodra. Siganangan urang duaan kakang. Da geuning teu aya deui ieu teh tanda-tanda dulur urang anu sanes mah anu hadir di tempat. Walon Miswat alias Prabu Catur Sagara. Dua makhluk eta teh si oreng mah dilanceuk. Dua nana kaasup nyaeta makhluk di alam kajinan atau di alam gaib. Di bangsa jin. Wah, lamun gitu. Urang langsung bae ngahadap ka Rama Prabu rai. Ulah dengkengke ulah dilila-lila bisi Rama Prabu Benu. Rai oge apa lamun Rama tepi ka benu langit bisa runtuh sagara bisa saat. Opanan bisa cilaka ke urang duaan. Sumuhun kakang. Hayu atuh urang lumampah ayeuna. Dua makhluk aneh ti bangsa jin eta ngalengkah bebarengan nuju ke arah punclut Gunung Krakatau. Tapi karake menang sababaraha lengkah ninggalkeun basisir. Taneuh nu aya di hareupeun maranehna karasa ngagetertarik. Inggeung gawas anu dioyageun kulini. Prabu Megalodra jeung Prabu Catur Sagara mundur dua lengkah. Ngadadak bro. Taneuh di hareupeun maranehna teh ambrol mancawura. Ieu makhluk ngagajleng kaluar ti jero taneuh. Makhluk nu kakarak muncul teh langsung ngajega bari nulak cangkeng ku sabelah leungeun. Kadenge eta makhluk nyarita bari dipiheulaan ku seuri. Aduh, Kakang Kanjab yo jeung Kakang Miswat rek ningalkeun kuringnya. Naguan heula tuh udah diburu-buru kitu. Maneharianeun ih. Makhluk nu anyar muncul teh potonganna teu beda jauh jeung anu duaan. Ngan bae awakna panek leutik, panonna sipit, halisna ipis, kumis jeung janggotna oge ipis bari jeung carang. Irungna bangir badag bari jeung benguk kawas papatuk manuk nuri. Bibirna lega tapi na ipis, bukna ipis kulimis, panjangna ukur satakta. Eta makhluk sarua mibana tanduk kan bae tandukna ukur hiji, nunggal. Ayana teh di tengah-tengah tarangna. Kulitna coklat, papakeana sarua coklat, teu make geulang atawa giwang. Cara makhluk sejenangan bae sukuna make gengge tina akar warnana coklat ngora. Bagia Jalabur alias Pangeran Patala. Kumaha kaayaan di negeri hana bumi euy? Cek Prabu Megalodra. Sae Kang, aya bancang pake beunang naon.
Kalau si baju coklat anu nyatana ngaranna teh Jalnabur alias Pangeran Patala nu ngawasa di negeri handap bumi. Nah, Rai Patala oge diangkir gitu ku Kanjeng Rama. Tanya Prabu Catur Sagara alias Miswat. Sewon, Kang. Da kuring oge asal leuwas teh diangkir dadakan ku Rama teh. Nah, aya naonnya? Alon Jalnabur kalah Malik Tumanya. Ulah sieun ulah riwang jalna. Bisi Rama teh rek ngisrenan Rai jadi Prabu di negeri handap bumi. Anu ngawasa kana 3 lapisan taneuh nu paling luhur. Awana najan geus lila ngabahu denda ge Rai teh acan bae disrenan. Can resmi diangkat jadi raja. Ukur ngawakilan kakawasaan nama ngalola jeung ngariksa handap bumi. Tasugan we dina waktu ayeuna Rai teh rek disrenan atuh sandeuna waktu disrenana geus ditangtukeun meureun ku Kanjeng Rama. Ya mudah-mudahan baik gitu Kang, tapi pan Kakang Kanjab sareng Kakang Miswat oge diangkir. Jadi siga nama lain urusan kuring rek disrenan, siga nama aya urusan sejen anu leuwih penting. Supaya teu panasaran kabehan matu mending ge urang gancangan we ngadep langsung ke Kanjeng Rama. Dulur-dulur sadaya. Nyalah, kuring mah satuju hayu Kang ah. Geus kitu mah nu tiluan teh bareng lumampah nuju ka punclut Gunung Krakatau. Tina kayang gitu, hiji bayangan beureum ngolebat ngahadang 3 makhluk nu keur lumampah kolebat jeleg. Tiluan ngarenjag bari langsung ngeureunkeun lengkahna. Si horeng datang da saurang awewe tengah tuh di samping jangkung make kabaya beureum. Leungeun kencana ngelek boboko sedengkeun leungeun katuhunna nyak lanyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Heup rek kamarana ieu teh jalmi araraneh, makhluk araneh. Dede ulah reuasnya sigana mah munggaran penak sareng ibinya. Yeuh si tukang ngider sa alam jagat. Dede jawara awug sakti teh aya. Sok geraja-rajan heula supaya lalampahanna ieu sumanget tah. Ibi nyanak awug meni amis raos kareueut matak dedeun pokona mah. Haneut keneh deui tah. Ieu tah kuku rawul di Surab Jagong sok raos. Nikmat matak wareg deui tah. Karesepna Bah Agus namanya komen deui si Bah Agus ieu ka Bogoh eta teh. Dede. Pohara pamiarsanya. Kuno rojolna Bisarwiti urang cekapkeun heula atuh dongengna dugi ka dieu. Pamirsa sadayana lampahan dongeng anu judulna Si Belong Nitis bagian munggaran alias kahiji. Sakurang teuneun heula dihaneuleum sieum geus sampureun wangtuna di bahan juang siang geus analeun urang sampeur deui ke bagian anu salajengna. Hatur nuhun ka sadaya nu parantos satia manco satia ngadangukeun sadia ngabandungan sareng ngarojong kana padaran-padaran dongeng Aki. Sakitu heula wadia bala dongeng Ki Dagara Pesya. Aki namit mungkur heulanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hancur.